Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-20 karya Kang Rompisnya atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha saterasna ieu lalakon Dewi Sekar Taji anu kamari nembe ngalalakonkeun deui nya sagara ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian, mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa jantan rencang nu ngahibur kapala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masak ngeuseuh gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas nyikopai ngabaheuhai udud samsai, oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna, di tempat cukur, di pabrik, di pasar, di kantor, di perjalanan. Pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan, kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri anu sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Sareng kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio anu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji tah saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana tah aya nomor rekening sabaraha we 2000 we etang-etang parkirnya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-20. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung Heuleut sawatara waktu
Aki Aksa geus aya di hareupeun sagara, panon Aki Aksa teu sirikna buncelik atuh ningali sagara anu geus tutung meh teu mangrupa deui. Ret kana tangkal anu buahna di dahar ku sagara, Aki Aksa ngajenghok ngan sakilat awak sagara dipangku ku Aki Aksa. Jorelat jung! Aki Aksa geus ngaleungit tidinya bari mawa awak sagara. Sagara teu dibawa balik ka imah ku Aki Aksa, tapi dibawa ka hiji susukan anu caina pinuh ku walirang. Lamun di tengetan mah kawa susukan cai panas ti kawa. Awak sagara dikeumkeun kana susukan, bajuna kaluhurna dilaan ku Aki Aksa, awak sagara diururukan ku walirang, sakapeung awak sagara dirancetan. Sanggeus aya kana 5 jamna awak sagara dikeuman dina cai panas, sagara dibawa deui ka imah ku Aki Aksa. Sagara digolerkeun hareupeun hawu bari diruruban ku simut tina kulit orai sanca. Aki Aksa nyokot lodong awi, eta lodong digarang sakedeung dina hawu, cag kana lumur awi, cai tina lodong teh dicicikeun kana lumur awi. Cai tina lodong awi kaangse ka cidahang runa, matak ngurel kana angen. Sungut sagara dicalawakeun, terus bae diinuman ku Aki Aksa nepi ka beak. Heuleut sawatara waktu, tina awak sagara barijil kawasnana warna hideung, bauna tangka mebek ngawun-ngawun, awak sagara anu geuneuk tutung teh mimiti rai-rayan deui, pon kitu deui ambekanana geus mimiti ngahanju. Beuki lila anu merejih tina awak sagara teh geus teu wijil deui, marengan awak sagara anu tutung geus sabihari deui. Kulisi sagara ngulisi lalaunan, barang sagara rek cengkat, inyana langsung ngutahkeun getih hideung lalambaran. Aki Aksa ngarawe lodong anu dieusi ku cai herang. Ieu geura inung cai asak herang nyerah sesaracun teh bisa palid ka bawa ku Cikiih. Cikiih teu caian. Ieu geura inung cai asak herang nyerah sesaracun teh bisa palid ka bawa Kiih. Ceuk Aki Aksa bari ngasongkeun lodong ka sagara. Lodong cai ditampanan ku sagara, inyana terus bae ngalekik nginum nepikeun ka dadas. Omongan Aki Aksa teh geuning teu nyalahan, sagara aya kana ulas kalina bulak-balik ka cai, sanggeus reureuh teu ka cai deui, sagara ukur ngarahu bangun anu ripuh. Pok bae Aki Aksa ngawakca. Aki moal bisa nyalahkeun ka ilaing anu tambarakan sagala dihakan ka jeuninggang kanu sejen oge geus tangtu sarua bakal kabongbroy ku buah anu seungit jeung rasana amis. Eta teh siloka dina kahirupan. Loba jalma paheula-heula niangan rejeki anu babari, teu paduli kana hukum halal haramna, anu penting gampil dina ngalana. Sok padahal awal akhir bakal jadi manawa eta teh kana dirina. Ari buah anu didahar ku ilaing teh ngaranna buah Ratu Wisuna. Ari buah Ratu Wisuna ratuna racun di alam paunangan, saluhuna peurah orai anu aya di alam dunia. Ukur sabanding tai kukuna kana racun Ratu Wisuna mah. Ari tangkal Ratu Wisuna buahna aya nu koneng jeung anu beureum. Buah anu koneng keur anti racun, ari buah anu beureum eta teh racun. Tapi lain hartina lamun karacunan ku buah anu beureum bakal cager ku ngadahar buah anu koneng. Lain kitu eta teh, sakali ngadahar buah anu beureum harita keneh bakal neumahin pati, sok sanajan satangkal eta buah koneng jeung anu beureum teh miboga maunah sewang-sewangan. Ceuk Aki Aksa eureun heula tina cumaritana.
inyana nyelang heula nyenget ududna ari sagara saregepna keranan ngabandungan caritaan Aki Aksa. Aki Aksa nuluykeun deui cumaritana, lamun dijentrekeun mah kieu jang euy, buah anu koneng pikeun nyageurkeun atawa antina sakabeh racun, bohkeuna ku peurah oray, bohkeuna ku racun sejena. Ari buah anu beureum minangka racun anu taya antina, biasana mah lamun kakeunaan ku racun Ratu Wisuna teh ukur sakiceup mata geus nemahing pati tateh. Racun Ratu Wisuna taya tapakna moal bisa kalacakna jan dikotek tak diakalan oge. Ih, tong boroning mah di dahar, sok sanajan ukur kaangse ge geus jadi matak ilang nyawa tateh. Anu tumiba ka ilaing teh kacida bedana ieu jang ilaing ngadahar anti racun, satuluyna ngadahar racunna anu matak pantes awak ilaing jadi tutung badis kabeulem. Ih, untung kene ilaing ngadahar antina jadi saeutikna bisa kabendeng. Ku aki teh gancang dikeumkeun kana cai walirang ngarah racun Ratu Wisuna barijil. Sabab lamun Ratu Wisuna nyesa keneh hiji mangsa bakal ngagalaksa kana awak, tiwangkit ayeuna mah awak ilaing teh bakal wedel moal teu raku sakabeh racun jang. kitu pok-pokanana Aki Aksa ngajentrekeun ka sagara. Hatur nuhun pisan Ki kana pitulungna. Rumaos diri abdi teh tos talobe haripeut ku teu teureuyeun. Sekali dihapunten Ki. Ceuk sagara tamada ka Aki Aksa, rumasa dirina teh tara tapa-tapa heula janji kedewek sadumeh pikabitaeun. Nah make minta dihampura sagala jang, regepkeun ieu ujang. Dunia mah papasangan, aya beurang, aya peuting, aya salah, aya bener. Lamun hiji jalma nyieun kasalahan, dina eta kasalahan teh aya pangaweuruh anu bisa kasungsi. Contona kawas ilaing ayeuna karena nyieun kasalahan antukna mah ilang we karena nyieun kasalahan antukna mah ilaing teh miboga kakuatan dina diri. Sakabeh jalma anu ngarasa bener geus tangtu kungsi atawa mindeng nyieun kasalahan tateh. Urang bisa nyawad ka batur lamun polahna salah lantaran diri urang kungsi ngalaman hal anu sarupa. Jembarna panalar kulobana nyieun kasalahan sarta eta kasalahan teh diomean deui ku dirina sorangan. Eta teh jadi luang jeung pangalaman dina enggoning hirup kumbuh di alam pawenangan. Ieu mah ukur mere wewengan we ka ilaing, sabab aki oge cantang tugas bener kalakuan teh. Kitu ceuk Aki Aksa mere wewengan ka sagara. Hatur nuhun Ki, kartos pisan ku abdi. Walon sagara bari manggut. Juga ayeuna mah geura bebersih heula lantaran wanci sareureuh budak. Aki aya piobroleun ka ilaing teh. Pokna Aki Aksa deui bari neuteub ka sagara. Unjuk sumangga Ki, abdi bade teras ngabujengan ka jamannya. Temal sagara inyana terus bae indit katampian.
gancangna carita dina wanci sareureut budak sagara geus diuk mendeko hareupeun Aki Aksa pok bae Aki Aksa ngawakca mangka regepkeun cing tenget ku ilaing Aki teh rek cacarita teu karasa waktu teh beuki nyerelek cing cirining urang betah kumelendang di alam dunia. Sok sanajan pangawarah katut pangawuruh anu dibikeun ka ilaing teh teu sabaraha tapi mugia bae cing aya guna jeung mangpaatna keur pibekeleun hirup ilaing. Aki kungsi nyarita lamun waktu cicing ilaing di dieu teh ngan saukur 12 purnama lain Aki ngabatasan tapi dina waktu eta oge Aki teh kudu ingkah ti dieu. Aki rek nyungsi atawa maluruh Raden Badrana nepikeun ka inyana kapanggih. Aki teh meunang wisik tinu goib beunang beja tinu anggang kudu nepungan heula Raden Badrana waktu pikeun ilaing cicing di dieu teh ngan kari 2 purnama deui. Wayahna salila 2 purnama ilaing teh kudu indit ka Tegalan Saratuhu. Ari Tegalan Saratuhu teh tepati jauh ti dieu ukur meakeun waktu 3 jam ku badarat. Kumaha ilaing sanggup atawa daek indit ka ditu? Panon Aki Aksa neutup seukeut ka sagara. Bujeng hingga di piwarang mios ka Tegalan Saratuhu. Sok sanaos kedah lebet kana liang cocopet oge abdi mamoal baha Aki. Walon sagara tegesna keranan. Babasan teh asa teu parok teuing jang euy. Awak segede kitu moal ge bisa asup deulin kana liang cocopet mah. Jadi kieu yeuh ilaing di ditu teh kudu ngalakonan tirakat salila 2 purnama. Tirakat namang sapeuting ti mimiti wanci sareureut kolot nepikeun ka wanci janari gede. Keur ngararaban beuteung mawayahna kudu itik kuri we sorangannya di Tegalan Saratuhu aya batu nemprak didinya ilaing kudu tirakat mujasmedi mumuntang kanu kagungan sato garalak jeung sabangsaning seungseureud dan geus tangtu eta teh kacida poharana urip jeung hirupna ilaing gumantung kana niat jeung pategadan diri ilaing sorangan. Pangawasan naon anu bakal kacangking ku ilaing Aki ge teu apal mun segtia mah ilaing bisa cacap tina tirakatna ilaing sorangan anu bakal bisa muka eta higib. Pokona mah segala rupa kejadian anu bakal tumiba ilaing sorangan anu bakal nganyahokeun. Ti dieu inditna ulah mawana naon ukur mawa awak we saregednya pon kitu deui kukutan ilaing si cuy moal bisa dibawa ka ditu. Pek ayeuna mah eta mah geraling nyepan we ku ilaing. Kitu ceuk Aki Aksa ngajentrekeun sagala rupana ka sagara. Kahartos pisan ku abdi ki dupi miosna ka Tegalan Saratuhu iraha manawi. Pokna sagara tumanya ka Aki Aksa. Inditna mah dina poe isukan na wanci hibar pajar tuturkeun bae lingsirna panon poe. Engke oge ilaing teh bakal anjog ka Tegalan Saratuhu cing buleud patekadan cing tigin kana payakinan bentakeun panenjo nalika aya gogoda atawa dodoja anu datang. Pangrobeda mah kudu disanghareupan lain dipeureumkeun ngarah teu kadeuleu. Hartina mah lamun miboga pasualan teh kudu disanghareupan ulah kumeok memeh dipacok. Walon Aki Aksa ngajentrekeun deui ka sagara. Muhun ki kahartos pisan ku abdi nedapi doana bae pamugia tinekanan segala rupi pamaksadan. Pokna sagara kacida ajrihna. Teu kudu dipenta pangdoa mah geus kakedalkeun manten. Sok kadinya Aki mah rek ngedeng heula jurig tunuh teh geus teu kaampeu ieu teh. Ceuk Aki Aksa bari cengkat laju muru ka enggona. Sagara timbang unggeuh inyana terus bae si duru nying hareupan hawu anu ngadederak ruhai.
Karancangna carita dina wanci hibar pajar sagara geus saged dangdan satu tas amitan ka Aki Aksa sagara ini trek ngajugjug ka tegalan saratuhu si cuih bacetrot tina Kikiplik kawas mileuleyankeun kadununganana. Sakumaha panuduh Aki Aksa sagara lumampahna nuturkeun surupna panon poe atawa muru kabeh kulon teu kacaturkeun di jalana. Dina wanci rumangsang sagara geus anjog ka tegalan saratuhu ari tegalan saratuhu meh satungtung deuleu juku tungkul. Di beh kiduleun eta tegalan atra dua pasir pating rungkunu sagara terus bae leumpang bari nengetan kaayaan didinya basa nepi ka palebah gawir anu beh luhurna aya tangkal kiara sagara ngaraneg heula tina leumpangna. Atra handapeun tangkal kiara teh aya batu nemprak warna bodas sagara gasik hanjat ka luhur gawir anu teu pati luhur. Breh batu nemprak bodas teh kacida gede jeung rubak moal kurang ti 15 deupa. Batu bodas kaciringa kencelang herang jeung kacida lemesna. Sigana mah batu ieu anu dimaksud ku Aki Aksa teh tempat aing ngalakonan tirakat. Batuna naon ieu nya? Tangkang kencelang herang jeung kacida lemesna geuningan. Pokna sagara bari ngusapan batu anu lemesna kawas ubin. Sagara ngerasa bunga lantaran di lebah dinya mah taya reuma anu kacida kekepna tatangkalantang kajarangkung areuy kawat pating bareulit keur meujeuna karembangan. Samemeh aing tirakatna mangsa peuting aing kudu kukurusukan heula neangan sabangsaning tutuwuhan anu bisa didahar. Mun aya mah sabangsaning bongborosan atawa buah kai sejena suga di lebah beh lebak aya seblak pon kitu deui pikeun beberesih aing kudu manggihan heula cai nyusu. Kitu gerendeungna sagara panonna nyidikeun ka palebah dangdang. Teu miceunan deui waktu sagara ngurusu ka jero reuma bari nyuaikeun ka kayon anu kacida kekepna panon sagara culang cileung neangan tutuwuhan anu sakirana bisa didahar ret kaluhur kana tangkal kai anu kawilang luhur tetela eta teh tangkal kondang buahna tangka miripil narapel dina tiap dahan. Terekel sagara naik kana tangkal kondang badis kunyu ngan saterekel sagara geus aya dina dahan tangkal kondang buah kondang anu geus karoneng teh dipupu ku sagara jeung sagara luncat tina luhur tangkal kondang bangun anu kacida hampangna. Buah kondang anu mayak dihandap teh gasik dipulungan ku sagara satu tas rada lila ku kurusukan mapayan reuma loba pisan tutuwuhan anu diala ku sagara sakabeh tutuwuhan geus tangtu bisa didahar sarta aya hasiatna. Rengse nunda babawaanana sagara asup deui ka jero reuma rek neangan cai nyusu. Sagara terus bae ngasru ka jero reuma bari teu woleh nyuaikeun ka kayon anu kacida kekepna. Basa anjog kabeh landeuna sagara nengketan satoha hayaman anu pating pucung hungul tina palebah rungkun awi sagara gagancangan muru ka lebah dinya atra handapeun tangkal awi teh aya cai nyusu ngamalir mapayan susukan leutik. Alhamdulillah teu burung kapanggih oge cai nyusu teh tapi handapeun tangkal awi anu ngalogah ku lobah runtahna ku aing kudu dibersihan heula ngarah bisa dipake beberesih. Pokna sagara ngagereneng sagara gasik meresihan lebah ngocorna cai anu katutupan kuruntah sabangsaning dangdaunan. Seot kecok orai hejo sagede leungeun tina dapuran awi teh macau kana tak-tak sagara puguh bae sagara teh tangka ngagurubug
Panona manco kana sakadang orai anu awakna ngapelit kana dapuran awi. Blug, sakadang orai teh ngagubrag kana lemah bari boborengkalan. Awak sakadang orai ngadadak tutung badis kaduru ngabebengkang geus teu nyawaan. Awak sagara geus wedel moal teu raku sabangsaning racun atawa peurah orai, basa orai hejo maco ka sagara, peurahna teu bisa asup kana awak sagara, sabalikna racun ratu wisuna anu aya dina awak sagara kadon malikan ka sakadang orai. Bangke orai dibalangkeun ku sagara, inyana terus bae mersihan runtah tina cai nyusu, satu tas leuning tai runtahan, sagara bebersih heula di dinya. Jangjang puting geus ngalingkup ngaganti mangsa beurang anu geus lekasan. Kaayaan di tegalan saratuhu ka Cidapoek meredongna mata keung pikeun anu borangan mah. Sora sasatuan geus reang di sarada kawas ngahiap kanu anyar datang. Angin peuting pating hiliwir karasa nyelecep tiis kana kulit, asa parat kana sumsum balung. Dina wanci sareureuk kolot, sagara geus silatutugna luhureun batu nemprak, inyana meureumkeun panona, tumekaning batin manteng kanu kagungan, sagara pasrah sumrah kana takdir dirina, ikhlas tumarima kana papasten anu bakal karandapan, sagara terus bae ngagorolang mapat kalimah suci kalamullah manunggaling rasa ngahiji nyusud hakeki anu maha wenang. Seor, seor, sora angin pating saleor, dahan kiara pating pelenoy, dauna rabeng halali berkasapu ku angin anu mingkin ngagelebug. Marengan lelerna angin puyuh, aya cahaya bodas pating barasat badis kolenyaina kilat. Brai kayaan didinya jadi ngagebrai caang, sagara anu keur peureum ngabentakeun panona. Sagara tangkang reuceum, cahaya bodas nyorot ka palebah manehna, kacida serabna. Sagara teregrog dina silatutugna, batina tuleh mumuntang kanu kagungan. Marengan reukna cahaya bodas, didinya geus ngajangelek hiji wujud pikasieuneun, jirim eta makhluk teh pikagilaeun. Kahanap sato orai, kaluhurna kawas manusa, rupa eta makhluk teh mata kukurayeun, matana ngageburu hurung, sungutna rangeteng pinuh kusihung, buukna bodas ngarumbai panjang, hareuras deui badis injuk, leungeuna langonyang panjang, sukuna rangwas jeung sareukeut. Eta makhluk dirariung ku rebuan orai mata kinggiapeun nenjona.
pamirsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya cag urang tuna ieu lalakon sagara anu keur tapa teh nya di tengah leuweung waas 2 bulan mangkaning tapana teh cag urang tuna di Hanyuang siang urang teuneun di Handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.